Saya Pak. Itu lah kahanapkeun. Ramai. Ini sok ampun. Itu Pak. Soalnya saya sampai eta pailuhureun lambai. Irung. Paluhureun sakedik. Cik atuh meni. Beda. Serius teh Pak. Ieu soalna teh payunan kamera kan eke teh meka tingali. Wow gitu, tak gitu Pak. Tas rada mendingan ya rambut Pak rambut. Tah gitu. Kiri. Nya tah gitu tah. Terus cekap. Katana kali dia gila saeutik. Gitu pindah. Katingali teuing atuh wing pinterna tuh. Kan nu pinter mah ieu na teh sok rada lega. Katutupan teh Pak ieu tarang legana Pak. Sigana hoyong rambutannya eta. Hoyong teu Rambutan Pak. rambutan sedep teu. Sedep atuh. Katingali da. Sarung. Tos matching ka meja. Tos. Irung mah da tos mancung diri itu apa punten ya. Si ieu mah da rada kayak Afganistanan Pak ya. Sakit teu mancungna ya. Nya. Mancungna naon? Tong huntu Pak. Sip Pak, rekam. Tos direkam teh nih Pak. Siap. Atas direkam teh nih. Tos. Action. Tadi. Astagfirullah. Mana nu mancung teh? Iya. Cek ningali ka dieu. Mancung gitu teh. Gemes anjing itu. Anget gemes. Cik sentian Daripada Cik urang sentian. Astagfirullah. Cicing. Di sentian ku. Mang ieu tadi teh geus kasep Mang. Cicing ya geus meunang ngukur Mang ya. Kasep. Nah, kameramen. Hah? Kasep itu. Bagus ya mah asa rada aing mah. Nggak judulnya, bersih, tuh, ayo dong, wih, halus, astagfirullah, hidung, cili, astagfirullah, hidung nama oh ya tak, sok singkirikeun, astagfirullahaladzim, Allah, si parah aja kelakuan. Nah, buat we dua antenya. Wih, mulai cicing. Emang tepan. Lain dari orang batur nah sok sibuk upin-upin. Sok pidato lah. Nah, masakna tong deket teuing. Ieu mah kudu kali itu menutur bujur. Terus Jadi siga upin-ipin disebutna teh. eta teh Heeh. Geula atuh. Ih, mulai. Sok pidato tes pidato ieu mah bisa henteu. Didinya pidato. lagi Sok saha. apa Nek ngomong. ngomong naon Nek ira haderna atuh. Sok papatan lah. Senap pidato. Eta tah. Belah dia geseran. Dia Bisa gerak pidato atuh. Tah belah dia sakedik. astagfirullahaladzim. Jadi atas Tah belah eta tah. balik aing. Budung Tah eta goreng hate. Begitu mungkin. Susulan. eta naon jadi sok ka dieu bro Nah, masalahnya gitu-gitu Bener sok bener. trip Bener. Urang teh pan hayang nyieun channel. itu sok ka semangat mana lah jeung kena tong punungan Cing urang pembukaan. Heula. Tah. Asa. bahasa naon Campur. campur sari Entos please. mahal aja kan Please. tadi bade balam kan bade udud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Ngepangkeun nami abdi Yogi. Nami panggilan Belum. anu gigireun abdi namina Ai Sumardi. Nami panggilan naon
orang emang lain eta mah lain terus saya ge bogaeun mun lalaki si Dumo nya eta pamirsa kami nu gigireun abdi teh si Dumo cenah saur batur mah bang dijelaskeun teuing nya kan jelaskeun cicing lah kumaha engke kayak aya meureun dina kolom komentar lamun aya nu nempo ieu ge nya mudah-mudahan ih kan kitu urang teh jadi pamirsa sadayana ieu channel teh kanggo ngahibur anu para rusing anu teu damang panginten sing can kahibur sing candan sararehat deui amin komo nu ngemutang beas nerekel wae naek bade bulan puasa teh astagfirullahaladzim mugi awe sing turun deui janten 7.000 sakilo amin tapi dah harga BH mah di luhur euy harga BH mah di luhur harga BH naik kan naik harga BH naik henteu nonjol sama biasana Pak ojol we. Nah, nek nanya. iya harga BH naik teh Teu apa lah can pernah mau dibeli. wacan bising itu pugu mah harga anu ieu mah nu turun mah eta lancingan merosot mah oh Boga tim kameramen gitu. Ya ampun. Cawokah teh nu pengkereun kamera teh cawokah. Tah, ieu mah aya nama dabongan meureun ieu channel ngaran channel teh Dulacis. naon artina Dulacis Gunul-gunul Dulacis. Dulacis teh mun amang yang sok pika sabeuleun si Dulacis tah gitu. Terus mun aya nu pika sirieun dasar si Dulacis. Tah mudah-mudahan we urang teh serina ieu seri Dulacis. Dulacis Amin. Loba acis. Pang-pang mah urang mah ngahibur we ieu ngahibur niatna mah gitu. Tinu sadayana anu seueur masalah sing naon sing beres masalahna. Itu mang anu teu damang meureun kahibur sing sehat. amin anu masalah sing leungit masalahna Nuhun. anu loba hutang sing leungit hutangna Kan kenaan. Terus nu nyeri sirah sing leungit astagfirullah. Asa bodor keneh tukang kamera. dari itu kopi Oh, itulah tuh. Hitam bukan sekedar hitam tapi cita rasanya. Kecuali cetam ini sepupu gila nah, keur nguyup urang teh. Ampun, kak, tuh sakit deui. Rokok atuh. Mas aku abi ah. Mas aku abi, isin abi. Bensin. senang dek ngadongeng tadi teh bukan cerita naon Pan harus ada inspirasi dongeng teh apa? Iya dah sih. Sok atuh ah. Iya bensin abdi. sana ya Ah, gimana teh nya beli bensin asuransiin ya pan suatu kebanggaan ketika ngariung. Wih, teh anak bensin aja deh. ngerakeun Untuk ngerakeun eta mah. piceun mah awona katanya berarti profesinya Ente bohong. itu bohong nya gitu kalau dianggap benernya dianggap bohong nah itu weekend deui Kami tos nyaki mah sakaya inspirasi, boga carita. Urang boga carita mah. Carita mita-mian ya tinu channel Dulacis 01 teh ya. Sok. dilengekeun cenah itu mah Asli sok hayang teh HP atuh. sok dar sok bul atuh Atuh Pak, hilap deui ye kelak kan untuk kan. apa
Wah, bersambung ya tuh. Astagfirullahaladzim. Gila. Karakter atuh please atuh beula sakedeung atuh. Arewasa. Pamer sasadayana. Nah, siga enak. Pasti sadayana gaduh pangalaman. Gaduh. Anu konyol. Bahasa Sundana konyol apa? Naon sok. Bahasa Sundana konyol. Tong digentos. Ieu na kute. Konyol. Ya. Konvoy eta pamilihan tos jadi konvoy. Janten konvoy. Kade hati-hati janten konvoy. Kapungkur mang ye boga carita. No. Konyol tapi jadi pieunteuneun jeung budak ngora. Terutama nu sakola keneh. Terus tengah naon? Poe Senen teh kan biasa sok upacara ya di sekolah teh. Baheula sekolah ke SMP mang caritana teh pemirsa. Begadang putingna teh. Begadang ka baheula mah osok ningali tinu TV teh zaman Smackdown. Jam 11 wah ngabelaan begadang udah yang nonton. Begadang isuk-isuk dihudangkeun urang teh. Ku kolot teh guru naik sekolah mah maneh teh jam sabaraha mah jam 7 kurang saparapat jabani 2 kali naik angkot ke sekolah teh. Wah ada si ieu mah jurus atuh mani ge tere atuh. Apa euy? Ciat di baju. Weh Temani. mani jurus ieu teh ngan Pak. Jurus 2 telunyuk ciat. Beres mani berangkat anu angkot teh. Di sapatu naon lah dibanya segala rupa Rapih banyak. rapih walaupun mendadak gitu. Kurang teh tak anu angkot asup ka jero saya pas diu mimpi itu mah tidak ada kejanggalan di antara orang-orang yang duduk teh lah kailaan anu ujung ciceleukeutekan cek urang teh nahan seuri karena urang naon cai teh seserian tak, orang balik mas. Sono. Tah, patalepa kan sabelahna susurian dewa tapi ditahan karena meureun ngaragangan mana teh. Urang teh tungtungna teh, nah kancing muka gitu. Nah aya cileuhan henteu. Irung bisi aya korongan henteu. Dahdir di kitu-kitu aya sih saeutik dah lieur mah buru-buru we ka saeutik gitu. Ngaran teu mani mah pasti Dah lieur teh saeutik gitu. Geus, wat caritana teh. Yuh. Teu kapanggih tah. Naon nu jadi piserieuna teh? Boga hate we goreng, boga aing sieu gitu. Tapi ini sakit. Aya. Tah naik di urang teh. Angkot, das 2 kali naik angkot. Cek, alhamdulillah can tadi angkot imah abdi nyerita. Teh aya sasaha. Nah, aya 5 meter crek loba nu naik. Ieu mun aya nu seuri deui berarti aya kejanggalan di diri aku teh. Itu Tapi pas eta colo kutuk di we nu ujung eta dimulai di ujung, meureun da aya di ujung mah kan maneh teh cicing kieu kadang ningali ka hareup kan kitu nya. Dua keyeuk Yo, tepal deui kanu hareupeun urang geus kupas kepes. Nah, ieu tinu topi, nah tinu kantong bising, tinu kantong aya tai ucing. Itu ungas ingus henteu. Turun tah. Aing mah perasaan urang we mung beureun kitu nya. Batur eta mah seserian nanging serikeun urang. Pede we mah urang teh. Lempang urang teh. Karena terlambat. Tuh. Yang terlambat barisnya di belakang kan upacara. Pas baris di belakang khusus orang-orang pintar unggul di belakang teh anu kesiangan teh orang pintar kan teh di mana ge barisan khusus coba di belakang gitu yang lain kepanasan saya keyuhan gitu waktu itu teh udah kieu. Tuh pas waktu baris 5 orang baris teh tah nunjuk kieu mah biasa pas mengheningkan cipta kan biasanya sekolah masuk mengjo tarungkul tah
Nggak cipta mulai pas tunggu nah mau digiring ciciri hilang ternyata urang can keneh nyadar kan ya urang teh tunggu teh ningali ka hareupe tadi itu posisi teh anu ieu ciciri hilang bebeja kanu sabola ciciri hilang wae urang teh rek nyarekam nya pas urang ditungkulkeun pisan astagfirullahaladzim naon eta urang we ge teu kuat nahan seuri naon kitu Hah? naon isuk-isuk teh kan dekah teh disapatu ya da rusuh nya sat gitu kan di giring bumi teh aya balong aya sawah nya di giring bumi teh si horeng aya bancet nganyang kanu sapatu katalian si bancet lalampahan teh dah karena saya rusuh saya ngalian ngeliat sepatu itu bancet sudah begini aja mang dah bancet teh diurunya yo katalian si bancet teh sampai sekolah di situ aku bilang untung aku nggak disebut si bancet jadi ngaran teh jadi Ogi Bancet. Oh enggak saya berketalah karena waktu itu tidak tersebar luas hanya di channel ini aku bercerita metemian iya ya nama Oh, murang bersambung. sedeui season 2 durasi kameramen durasi teh durasi sok dah durasi tuh der season 2 ke deui. oke udah penasaran pemirsa tong hilap pamit kanggo meureun di share di subscribe udah gratis gitu meh semangat kanggo abdi langkung ngahibur para pemirsa salam hangat sadayana sampurasun